Salajengna waman jamaa. Waman jeung sing sajalma jamaa anu ngalekuy itu man sa ila zadi halna menta tambah lisaparin karna rek nyanyabaan yakunu mangka bakal bukti saha alwaladu budakna eta kadziban anu tukang bohong. Waman jeung sing sajalma jamaa anu ngalekuy itu man tahta syajaroti di handapeun tangkal kai atawa tatangkalan almat'umi anu bisa didahar naon samruha buahna itu syajarah. Yakunu mangka bakal bukti saha alwaladu budakna eta maktulul hadidi anu dipaehan ku besi anu dibunuh ku besi au maktulul gorki atawa dipaehan di penjara au mata atawa maot itu si walad fi hadami syajaroti katinggang ku tangkal. Qala ahlul ilmi itulah salajengna saur musonif di dieu masih kene nerangkeun pirang-pirang waktu ngalekuy jeung tempatna gitu nya. Saur musonif sing sajalma anu ngalekuy tuluy bari menta tambah karena rek nyanyabaan. Misalkeun kieu ayeuna si salaki teh rek indit nyaba isukan teh. Tah pan peutingna teh meureunan ngalekuy heula nya sosonoan heula keur bekel gitu. Lekuy kukok geus barenya saronde nepikeun ka 2 ronde meureunan. Tah ari heug isuk-isuk salaki rek indit deur minta tambah dinya majikan teh. Tuluy nepikeun ka kagoda we teu tulus indit nyabana teh. Tah meureunan kitu. Tah mangka ngawaris eta si budakna teh jadi tukang bohong gitu. Keun lah meureunan ari waktuna nyaba mah meureunan geus heula meureun da ari geus mah ulah menta tambah gitu. Bisi teu kaburu indit gitu. Tah meureun di antara urang aya nya sok boga meureun babaturan atawa nu wawuh. Aya jelema teh tukang pagawean teh ngabohong we. Si Rahul pokona namanya aya wae eta teh lah. Tah meureun eta meureun keur nyitakna teh tah sok minta tambah keur nalika rek inditan nyaba gitu. Saterusna waman jeung sing sajalma anu ngalekuy handapeun tatangkalan. Tatangkalan teh anu bisa didahar buahna gitu. Anu keur buahan. Beureujeung eta si buah teh bisa didahar. Tah mangka ngawaris eta budakna teh anu dipaehan ku beusi gitu. Tah misalkeun kieu meureunan ayeuna salaki pamajikan dipipirna teh boga tangkal nya da imahna gede gitu. Boga tangkal rambutan misalna. Da imah gede tuluy digedeg nya aman lah pokona mah. Meureunan da hayang neangan sensasi tempat anu rada aneh gitu. Deur handapeun tangkal rambutan eta dipasang ngampar samak atawa masang hemoknya. Bari
antung-antungan dina hemok kuring nya kabayang teh. Ari tangkal rambutanna keur buahan tah teu meunang nya. Kurang teu adab gitu teh, teu sopan gitu. Tah ngawaris eta si budakna teh anu bakal dipaehan ku beusi gitu. Atawa anu dibunuh di penjara, keur mah di penjara tuluy dibunuh gitu. Dobel nya. Atawa maot si budak teh katinggal ku tangkal. Pokona mah ieu mah intina nya ngawaris ka budakna teh anu maot ngeri gitu. Maot brutal. Teu meunang lah. Mun bisa mah handapeun tangkal atau ta anu buahan anu teu buahan meureunannya samodel tangkal pinus. Tangkal pinus mah meunang meureun. Meunang. Soalna henteu buahan bari jeung teu bisa didahar tangkal pinus mah. Kitu lah. Kantun qala ahlul ilmi wallahu a'lam bishawab.